warahmatullahi wabarakatuh. Lain ya. Ya Allah, ya Rabbi. Mary. Apa? Mira nambah. Mary. Iya. Kunaon deui wae? Juga. Iya. Mer. Standar jadi pinggangkeun. Coba ongko awewe tapi siga motor aya standar. Gusti ya amplop kosong ya. Naon ieu teh? Orang teh di mana ieu teh yo? Di Uleman. Uleman saha? Uleman naon ieu teh? Uleman nu nyepitan. Ayeuna pernah disepitan. Yang ningali? Teu kudu ah. Tuh. Di saha ieu teh urang teh? Di Ibu Hajat. Nu gaduh hajatna saha ieu teh? Ibu. Tuh. Ibu, ai salaki dinya saha? Ting sopan caroge. Oh nya, ari cara ge maneh saha? Sing sopan ya Ibu. Ieu jakung teuing. Naon? Oh, terumpah. Sing sopan ya eta teh nu boga hajat. Oh ieu teh lu boga jahat. Hajat. Heeh, eta maksud teh. Lain jahat, hajat. Oh, sadar nu disepitan teh. Nu disepitannya saya teh. Hah? Pak, nu gaduh hajat sih Pak, bapak saya teh. Hah? Oh, Panuriana disepitan. Lain Panuriana nu disepitan. Heeh, saha tuh? Panuriana gaduh murang kalis, tah murang kalis na disepitan. Oh, jadi anakna bapakna Pak Nuriana disepitan gitu. Lain Panuriana na. Anakna. Anak. Bapak Panuriana disepitan. Ye. Panuriana teh boga pemajikan. Boga pemajikan. Boga budak. Tah, budakna. Jadi budakna jeung Panuriana teh keur disepitan ayeuna teh. Lain duanana hiji. Hah? Fahri disepitan. Oh, jadi Fahri teh bapana Panuriana. Ya, Fahri teh can kawin budak keneh. Oh, budak keneh. Kira teh dikawinkeun? Acan kali disunatan. Bayar tuh. Aduh, aing ngaran-ngaran wae meni jadi masalah. Oh, lain ibu. Teh, iya boga salaki. Naon? Oh, bayar tuh. Lain boga salah kita menito bela-bela teuing ari geus beunang mah ibu. Teu cara baheula keur muda. Oh, dikekesak dina kolong truk ya. Nah, ari ayeuna. Manehna. Ya, ari ayeuna ditinggalkeun urang sosoranganan. Teu cara ningali anu ieu digaruleng. Manehna tiap urang ka Pecelingan bulak-balik. Pan hayang ditoe aing teh. Ya. Sing bela kan jadi pamajikan ulah terbutuhna wungkul. Ini sosoranganan ka dieu abdi ditinggalkeun. Teu nyaho ieu menang tragedi menang kanyerian hate dia di jalan pas arek datang ka dieu. Kunaon kitu? Diparegat ku lalaki opatan di ditu dipalitu dihareup di ditu. Dihareup dipegat ku lalaki. Dipegat ku opatan ku lalaki ya. Nyeri. Padahal sedih. Dede teh. Anu kala aya dede di kumaha kitu? Justru teh di kumaha aing teh nyeri. Ada kurang geus dibete-bete ge emu we kitu. Mata hati heula teh era kamari ginian moal kaundangan kamari pada nanya nah eta nyanak manuk belekok tuh Ibu disangkakeun manuk belekok ya ibu ya batur mah ku salaki teh dipangmeulikeun skincare nari aing dipangmeulikeun teh fresh care atuh jamomo banget teh. Nah, kemarin dipangmeulikeun senok temok diantep atuh Kan ku aing dilebok sia. Resep boga pamajikan kieu teh Pak. Aduh. Resep dipamerkeunana anu kitu ieu. Ya lain-lain dipamerkeun Ibu. Rajin titah gawe. Titah nyengki Ibu. Di kampung kurilingan abdi manehna nungguan lilin. Atuh di kampung keluarga teh di kebugan. Jatuh beak. Nah,
Lilin teh hari teh geus oyang. Heeh. Diantep we saya teh hayang nyocik mun dikebugan paeh teh. Kumaha lamun urang paeh sok da kan bingung mun lalaki makan almarhum. Awewe almarhumah. Iya. Mana mah aluminium. Oh di kilo aing teh dikubur merenang teh. Ya. Tapi hela. Urang teh kudu boga naon teh etika. Urang ge boga eti di imah. Salam heula. Enggak sebenarnya bisa salaman orang enggak. Nami heula perkenalkeun kudu harapaleun. Kudu ada toh. Heeh. Sok atuh. Tuh. Jadi nyari di dieu. Ini tuh babaturan teh. Mana? Eta tinggal ieu teh. Kudulan kuring teh maksudna naon itu. Teh. Antepkeun heula. Antepkeun. Nanti teh. Antepkeun sih nasi sungakarna. Sok. Teh. Ya teh terus mun salaman teh bolak-balik ieu mah. Terus ka belah itu geraga tuh, bener teh. Bener teh cik urang ge. Ya. Mana urang keur beberapa setan ninggalin lu kieu. Beberapa setan naon? Iya, kan. Tuh. Itu kok hayang disebut penyanyi, tapi sakarep benar. Itu tempat kerupuk. Astagfirullahaladzim. Dasar lu ya. Tanya lah. Neng dia. Ya. Eta aya tangga lebar. Nu nyieun panggung teh aja ka dieu. Tah kitu. Teh, kabeh sok kabeh. Bere lapel di sini mah sok kepel. Neng. Sok. Kena tepel atuh salam kabeh. Ka dia. Iya, tacan ieu. Sok. Di mana jualan ka dia neng, ka dia. Neng. Ka dia neng. Ya. Ka dia. Ka dia gelis. Tah lemok. Cemoro. Mana mah kanu kieu cemoro. Atuh kukurilingan. Memangna naon aing teh dianggap naon? Ya urang teh kan kali teh rek ngahibur. Heeh. Terus Ayeuna meri teh kan aya meri mah. Naon teh loba kamonesanana. Ayo. Cicing lah nu cican aya. Baik aing geureuh ke di daguan di parapatan musik nama isu we. Sok meri rek naon nunjukeun kamonesan naon di dieu teh rek rek nyanyi rek pidato rek maca puisi. Pan urang Naon ieu duit cina ieu? Ulang banget. ieu nu saha ieu? Menang duit. Nu saha? Mitah nyokot mie. Heeh. Ayo. Lain eta astagfirullah. Sok sangeuna. Ngerakeun ieu. Ngerakeun. Awewe jadi-jadian mah cici. Sok saha wewe jadi-jadian? Pirage urang sarua teh jeung panganten bobogaan teh. Sarua we awewe. Naon embung urang mah. Ya, cicing lah rek ngahibur. Heeh. Jadi abi rek pidato. Sok. Ya, nu ngaranna pidato teh kudu murwakan teh. Kudu tenang, sok sing. Geus atuh didinya tuh, urang nurutan didinya, kan didinya bisaan-bisaan. Sing tenang. Nya sing tenang. Ngareng hapeula napasna. Dah, tenang. Nya, luak lieu kiri kanan. Ungut, gitu. Gitu. Pulang. Jika mau sana. Ada sih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atuh jarawat ibu siapa? Mehelan, kumaha kau nuturkeun. Biasa. Sim kuring, Kieu simpuri. wasta, Neng Neng Meri. Meri. Hatur nuhun ka Ibu Atur Haja. nuhun ka Ibu Haja. Oke ka Bapak Haja. Bapak Haja. Ka panganten sunat. Panganten sunat. Mana ningali mama? Mana ningali mama sana? Da kudu ditingali. Nya ku aing kudu dibongkarkeun ku aing kitu. Garing atawa henteu? Lain sarua atawa henteu. Naon atuh ieu teh? Ujung. Ya. Tali namu. Sim kuring Neng Meri ku kituna tuh di tempat-tempatan bade ngadugikeun 5 genep 7 8 9 10 kata. Tah ku kituna tuh kemana ka Ibu aja. Terus tenang we lah tuh mah. Sok tuturkan. Eta Kumaha sia we lah. Bodoh amat. cuma kasalaki gitu. Salah teh dari laki patut urang Doraka teh. Jadi dia doraka ka aing. Wah. Cara keur hayangna sia. Mana sih?
ingatkan si Aing kota sareng lain. pamajikan teh tong parasehat. Da si ieu mah para pesayonon. Si ieu mah carekanon ieu mah. Asup carekan atuh cing bener carekan. Asa ku sia tuh ka dieu. Siga nu sieun ku salaki teh. Lain sieun aing mah. Gila. Gusin. Neng Mary mah kan sok siaran. Sok kana tunjukkan ka Monesa Neng Mary. Naonnya? Ngadongeng tunggal teh ayeuna. Si mah sorana bisa rupa-rupa. Sok atuh. Didinya suara bapak-bapak. Bapak-bapak. Gitu. Suara bapak-bapak. Bapak. Caritana arek nyunatan keur ngobrol jeung pamajikanana. Iya pamajikan. Geus ku didinya keneh. Keur antep sia terus lanjut. Bapana. Bapakna terus indungna keur ngomong arek ngabadamikeun tentang sunatan. Ya. Sok ayeuna bapak heula. Kan. Gerak. Indungna di dieu. Mama. Kalau urang teh salakina biasa jadi jiga bayawa. Sama. Biasa we meureun. Pan beungeut geus siga kadal. Sok. Api-api ya make ya. Mama. Sekedap deui panu urang teh pade. Hajat wae deui lah. Kumaha aing geus mah merankeun we. Bade hajat tah kumargi itu iraha kira-kirana Indungna. Indungna. Aduh aing. Kira-kirana bapak ya hajat teh. Aduh, yang diarah teu bujur Gusti anu agung. Urang teh kan ngobrol jeung salaki mah. Atuh naon memang teu meunang gitu lamun keur ngobrol gara teu bujur. Teu beda salakina kabitaeun. Bahaya atuh tinggal ladangan. Sok awewe. Aduh. Bapak hajat teh poe Senin we. Bapana kitu bapana. Senin anu mana mah? Senin anu harita geuningan ungkewe tanggal 20. Bapana deui. Atuh ari kitu mah urang pakot. Indung. Ke heula ieu ari budakna aya eueuh. Pancanyieun urang nyieun we ayeuna. Pas sama. Direncanakeun ya heula atuh. Enak-enak. Dongengan ieu teh nu Naon? tiba-tiba nu kitu teh Tiba-tiba. eta mah lain kursi. Da si itu dari yung dirinya. Aing kursi eta wanita ka Geus cenah. Ayo wani ka sieu ge. Gusti agung. Berusaha nyanyi naon maneh? Rek nyanyi Asap dua yang mah erek ieu Gusti. erek nyumang lah. Lain. Kayak disebut penyanyi profesional alitas kerese. Ieu teh orang di Amerika. Nyanyi naon maneh? Nyanyi naon? Bro, aing joget heula. Mau beja-beja. Acan. Bae ngeureuyeuh bae mah. Rek nyanyi naon atuh? Mau beja-beja bisi nurutan. Mau beja. Ayo Stop, antep deh. Antep stop. Cek. Nah, stop. Akan kurang, stop. Asupna tuh, nalawak. Asupna mah di nalawak, bisa napanto. Gara-gara
barangkali sunatna Sing janten urang kali anu soleh. soleh laras Soleh sehat. abdi ayeuna teh ngador 27 ngaturkeun nuhun ka sadayana mung sakitu nu kapihatur mobil kami ku hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Ngador-ngador kari tanu ngandung bodor. Ngador-ngador bari ulin jeung ngabodor. Ngador-ngador tolohe harsok ngabanyol. Ngador ulah osok dar derdor. Ngador kari tanu ngandung bodor. Ngador bari ulin jeung ngabodor. Ngador tolohe harsok ngabanyol. Ngador ulah osok